Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina tahun ieu sadaya umat manusia nuju dilanda wabah COVID-19. Nu di mana wabah ieu teh virus anu bahaya pisan kanu kahirupan sakabeh umat. Pemerintah Indonesia atos masihan wejangan sareng aturan kanggo ngahambat sareng ngaleungitkeun si COVID-19 ieu. Kumaha carana? Carana nyaeta arurang kedah ngajaga imunitas tubuh, ngawasu panangan mun uwih ti luar, nganggo masker, nuturkeun aturan pemerintah. Nu penting mah arurang sebagai masyarakat nu patuh kedah nuturkeun aturan pemerintah, teu meunang ngalanggar aturan pemerintah. Sabab mun misalna arurang ngalanggar aturan ti pemerintah, eta si perkembangan virusna teh tiasa menyebar secara cepat. Bahaya bagi arurang sakabehan. Yuk, arurang sasarengan urang basmi COVID-19.